Oh, punten anu kesuwun. Acumpina aya acara penyerahan secara simbolis di keluarga pengantin pamaget sareng penampilan di keluarga pengantin istri. Waktu sinareng ngaturkeun ka ibu, ka bapak, mangga dinadak dihajaran ka panggung. Cik semoga cacanakan anu sanesna biasa diestafetkeun kanggo disanggakeun sa pihak pengantin istri. Cek satu dua hatur nuhun galih kinanti semoga orang lajengkeun karena bantayan adat Sunda di lebetna aya sungkem panganten huap lingkung betot pakakak nencak ndok sareng pamungkas sawer panganten Abayu Ulah iya panganten sudah pucat-pucat tapi memerah pipinya Anur pangdedel doa ti sadayana barakallahu laka wa baraka alika wa jama'a bainakum ma fi khair kalih neng tos lumangsung ayeuna pisan nembe de akadan rengsek hidup duaan janten istri sareng caroge pamugi kapayuna janten kulawargi nu sakinah mawadah warahmah amin atos pelong teh acan pelong aja pelong banget pelong aja, pelong bangetnya nanti malam ya. Apa cie? udah nuang jamu mohon. Ayo mohon Kang Ligar. Satu acan kali neng ngambah sagara rumah tangga, payus sareng sakedahna kali neng aya dina ridho Allah ngalangkungan ridona mamah kali apa. Nyuhunkeun dihapunten ka mamah kali apa, khusus kanggo bawakil di mamah kali apa mohon. Mangga ngadeg neng ngadeg berdiri sayang. Dibuka selopnya sayang. Iya. Dibuka selopnya mangga. Anur ka mamah atarpi wakilna neng ka mamah mangga. Mayun ka mamah
Anur kali neng tia gerak tetep pamentu mama tetep soca mama sing lelep antep raraoskeun ku hidup duaan kalepatan sareng dosa kana janten sepuh utamina mama naon wae sebatanana bade ibu indung bunda mama umi emak naon wae sebatanana tapi indung nu ngakandung indung nu nyusuan indung nu ngalahirkeun hidup nu ngajerit maratan langit ngojak maratan jagat hidup ulah lunta bari cinta pamit anaking nyuhunkeun heula dihapunten samemeh hidup lumangsung ngabah sagara rumah tangga sumangga gara sungkem dina pangkonan mama sewang-sewangan mangga Anur neng tia mangga sungkem cepengan panangan mama hiji di ayeuna tak borang kalihina sewang-sewangan hadirkeun manah nyuhunkeun dihapunten ka mama abdi sungkem pangkonan mama sok ngahesekeun mama dikawit dikandung dugi kadanget ayeuna mama ieu mama ieu neng nyuuhna pangkonan salira munut panghapunten ti mama ti luhur sausap rabu ti handap sapas dampar hapunten mama hapunten abdi lahir tumekaning batin munut pangcecap doa ti mama munut ridho ti mama ka abdi pada rumah tangga sumangga ku mama doakeun putra putrina anaking jimat mama beral geranian cindra tandang tekadah dipenta anaking hidup anaking dihapunten ku mama sapapaosna pamugi pangcecap doa ti mama tinekanan hidup jantan keluarga sakinah mawadah warohmah amin ya Allah ya rabbal alamin. Anur neng tia dirangkul mama na sayang diberangkul mangga iya dipeluk bager iya hibar pidoa ti mama tangtos mangrukeun hiji jimat caang jalan narawangan anggoning hidup bade ngerumah tangga sakali deui sing lumampah dina bagja dunya wal akhiratna hatur nuhun mama salajengna mangga akali neng ngadeg deui gentos posisi ka bapak bager mangga ngadeg heula Anur sareng neng tia kira tetep pamunte bapak tetep soca bapak sing lelepantem raraoskeun ku neng kali dosa sareng kalepatan ka bapak sanes bapak tengah kandung penyusuan tengah lahirkeun tapi sakecelak getih bapak sakecelak kesang bapak ngajantenkeun hidup dugi kadanget ayeuna geura punut panghampura anaking da hidup teh tiasa dugi ka ayeuna teh ku ayana doa ku ayana ridho ini janten ibu kali rama sumangga kali neng sungkem dikawitan ka bapak cepan panangan bapak hiji di ayeuna tak borang kali sewang-sewangan kali neng hadirkeun manah kedalkeun lisan ikhlas turbaria nyuhunkeun dihapunten ka abah duh apa hapunten abdi dina syukur kalapanan remes abdi remes sering pisan ngalupan apa kantos kagesean ngurus abdi tiga pungkur tuk dumugi ka kiwari apa
nyuuna pangkonan sarira rumah seueur dosa ka apa seueur lepat ka apa ngahesekeun ka apa ti kawit abdi dikandung ku mama duki kadanget ayeuna agung cukup lumur nu kasuhunjung kedek punten ka bapa ti luhur sausap rambut ti handap sahibas tampa hapunten abdi abah lahir tumakaning batin mundut pangjajab doa ti apa mundut ridho ti apa ka abdi pada rumah tangga sumangga kumapa didoakan putra putrina anaking jumat apa gelis bagir kasep hidup rek kumangsung ngambah sagala rumah tangga beral geramian cungkera tandang pamugi hidup lemangsung aya dina kaayaan sehat walafiat waras badan cager lahir batin digampirkeun milik rezeki dipaparingan ku Allah Subhanahu wa taala rundayana soleh terus soleha amin ya Allah ya rabbal alamin mangga anur saranang dia dipeluk mbapana bakit dirangkul mangga hibar doa ti mamah kali abah jatan hiji jimat caang jalan narawangan anggoni hidup pada rumah tangga sakali pamugi lugina bagja dunia wal akhiratna amin ya Allah ya rabbal alamin hatur nuhun mamah kali abah salajengna aa ngadeg neng ngadeg gentos posisi ka mamah kali abah no enggal mangga disebat mertua tapi hakikatna sami sepuh hidup sembahin hidup nugu melar nyata di alam dunia ayam mamah kali apa no enggal mangga anur ka mamah kali apa sami kapalih dia neng ka mamah kali apa no enggal sami kapalih ditu mangga langsung sungkem kapayunan mamah kali apa cepeng panangan mamah hiji panangan apa hiji mangga ya langsung sungkem saya mangga langsung sungkem aa cepeng panangan mama hiji panangan apa hiji hadirkeun mana kedalkeun lisan ikhlas tur daria nyuhunkeun dihapunten ka mamah kali apa hapunten abdi hapunten ka mamah kali ka rumah seueur dosa pangkonan salira doaan rumau seueur dosa rumau seueur lepat laib diri ku pangarti mundut dihapunten sagala rupi kalepatan mundut dididik diaping dijaring geuning abdi ngarumah tangga hapunten abdi mama kali apa tiluhur sausap rambut dihandap sahibas tampa hapunten abdi lahir tumakaning batin mangga anur neng tia dirangkul mama bapak dirangkul mangga bentangkeun panangan kumaha apa doakeun putra-putri kekasih beral geramian cungkera tandang pamugi hidup duaan ngarumah tangga aya dina bagja dunia wal akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin hatur nuhun mama kali apa salajengna aa kali neng linggih dina kursi pelaminan aya bantaen adat nu kadua nyaeta huap lingkung mangrupikeun tawis akar pisiloka adat dipasihan kanyaah dipaparinan kadidih ku mamah kali apa ayeuna dihuap nu panungtungan ngandung hartos anur sareng neng tia teukeun hoyong dihuapan wae kedah mandiri tos rumah tangga mah mangga begitu aya huap anu kahiji nyaeta huap pangjajab ti mamah mangga mamah ngadeg mangga anur mayun ka mama neng teh mayun ka mama
Sun tangan. Sun tangan. Neng sun tangan isi sun. Hatur nuwun mama. Mangga ini dari mama. Alhamdulillah. Kapan bapak? Bapak neng dia Kak Nur. Bapak nak Nur neng dia. Ayah wapat tadi. Cek Bayu baris dibetot ngandung siloka adat Kak Nur sareng Neng nanan oge kedah aya ikhtiar jantan bakakat dibetot heula abi patugeng-tugeng sami-sami ikhtiar. Bismillahirrahmanirrahim, lihat ke kamera. Hiji, dua, bulu hayang daging hayam pang ageuna alit ageng kagodoaan kenging duaan. Siapa yang kenging ageng? Kenging ageng adalah Neng Cep Nur Habibi. Neng Habibi kan mainnya tuh siap antosan sakedap iya Nur bade naros Nur terus nikah ke acan
Ade. Jomblowati anu meniati atuh. Aya bahan Cek basa. acan nikah. Aduh, grogi sekali. Tos nikah teh acan bakal. Atos di mana istrina? Anu iya gelis pisannya ikem salon bikin pangling. Ayeuna aa nyepeng naonna panangan antara hayam. Panangan hayam, iya, panangan neng sareng hayam. Bagian nu dicepeng teh bagian naon eta hayam teh? Bagian naon? Paha, iya. Kada dirawasan, pada digigit tapi dijilat. Pada eta hayam teh kedua. Pada dilamun. Pada luhur heula handap heula, pada paha atas paha bawah. Paha bibi boleh. Panas. Dikumahakeun nu handap, dirarampa ieu teh sawer. Yo, Siap neng Tia, Cep Nur, hiji, yo. dua, Dua. tilu, gegel. Hayamna hayam jago. Aya neng tuyul saya bisa. Saya bisa. Ayah deh, Aya Capayu masih ayah kan yang Capayu. Ayo, masuk. Ayah nincak dog, dina nincak dog ayah samak samparan, sinjang salambar. Ayah dog hayang kampung ayah kan dilebet na cai, ayah cowet ayah palep, ayah oge papat ngandung silok adat sagala rupina, godinga rumah tangga pamugi hidup. Ayah dina kating triman, ayah masalah sakedik mah teking ibur selembur ambu laras, acuk berem, mani oronyoy sieun. Sumangga antosan sakedap. Aa ngadeg Nur dibuka selopna sayang mangga neng si deku. Syok adanya adik. Adik cina adik mana? Dari kira aja ngaku mama, ngaku adik. Amin diberi berkat dari beda ya. Siap. Syok adinya. Ohon dibantos di tim Ikem Salon anu ngarocong Ada siapa saja? Ada Neneng Duyul Siapa saya lagi? pisan. Ada Neneng Anis kalem pisan. Ada Neneng Dini sangat imut cute. Yam, Siap. yam. Kadenya Anur lalaunan jempol AA air dina mastakan neng ngadong siloka adat sama pausna AA jantan imam na rumah tangga titenan atau nabi Mari kita kewajiban lahir batin kana jantan istri titenan ku AA neng ada jempol AA dina mastakan neng ngadong hartos neng ayeuna gaduh imam tuturkeuneun kamana kamandi oge kedah ya izin ridho tina jantan caroge Anur tos ngaleut jamu tak jamu naon? Dacet, Aduh. moal mepes kendom. Mepes kendom. Kiat, tarik nafas, baca bismillah. Nu didedekkeun sanis-sanis, iwarti dampal sampean. Jangan Soknya sampai dibuka tangan katilu. Hiji, Ya, dua, masih kena dua. Serot. si Ambu di papatahan ku si Ambu bari kitu nyembu hebat kuneng diwasuh dina cai kendi Anur engke wengi mah ka kamar mandi ya jangan pakai air kendi. Aduh, kunaon atuh? Anur ayeuna dielap kuneng ku tisu engke wengi mah ku anduk alit Anurnya tekengi ku tungtung spray tekengi ku hordeng tidak boleh ku tenda okomo tidak boleh gararing garila ku kanebo Komo kuseng maulah. kuseng Komo ku daun jati mata aku. ai ras mangga tapi mi atos mundur Mundur dianggo di selopna aya papan ngabentang namina papan barerang gawi siloka adat hidup ngalengkah ti alam lalagasan ke alam rimbitan aya istri anu dulang tinande mangga adasan sekedap iya tim Ikem Salon sigap cekatan Siapa dia? Neneng Duyul, Neneng Saya Anis, bisa. Neneng Dini, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, lengkahkan. Hiji, dua, tilu. Iya. Lengkahan. Lengkah, sok berjalan Pada adik. juga Ya. Arjuna, wae. Hiji deh. Lengkahan. Iya. Cepengan panangan leng. Dua nana. Alas Dua boy. nana. Alas ya. Ditanteng hiji, Iya. dua, tilu. Ayo jomblo-wati ngabul. Engkang halalkeunnya Iya. atas mangga
Salajengna Ada anu apa pamungkas aya sawer panganten. Keheula sim kuring bade mengamankan diri. Sieun. Pager ayu, mangga pager ayu kanggo prosesi sawer sumangga. Ada kendi heula nya, keheula atuh kendi. Ada kendi. Pada kada dipepeskeun. Oh iya dong, harus itu yang kutunggu-tunggu. Iya, keheula. Digoyang-goyang. Anur nyepeng nu handap, neng nyepeng luhur. Pembujur. Bujur kendi. Anur nyepeng naonna, Bujur kendi. handapna eta teh bujur kendi meni buleun-buleun. Neng nyepeng naonna, Eta beureun kendi. beuheum kendi meni heraskeun cugu. Aa kali neng dina kendi aya cai ngamuara nu hiji wadah siluka adat sifat kali neng duaan ngarumah tangga teh kenging aing-aingan. Betul. Aa janten imam, aa kakatuhu neng makmum ngiring kakatuhu. Aa imam kakenca neng ngiring kakenca. Iya. Aa imam kaluhur ngiring kaluhur, aa kahandap ngiring kahandap. Keheula aa pesakeun atau siap jantan caroge? Alah siap, Atau boy. siap. Supados ngahiji teking aing-aingan ada cai kedah ngabaur. Numawi puterkeun cobi, puterkeun. Iya. Sapatos neneng duyul. Tuh. Balik arah. Balik arah. Kaluhur. Kahandap. Kaluhur. Kahandap. Di tengah. Siap. Putar. Yang digoyang-goyang, digoyang-goyang, kendi digoyang balik arah. Yang digoyang-goyang, digoyang-goyang, kendi digoyang arah. Yang digoyang-goyang, digoyang-goyang, kendi digoyang balik arah. Yang digoyang-goyang balik arah. Digoyang-goyang, tertawa lagi cepat. Fokus cenah ye. Ambu tas pengalaman teh acan. Pengalaman Mana payun mana pengker. Alah siap. Cobi nu pengalaman mana payun mana pengker. Dicepet. Kade teh kenging nu payun dicolok, nu pengker dicolok. Hiji-hiji. Cobi. Cobi. Iya mangga. Tah kitu sok. Sok. Antosan sakedap eta lebetna namina ugeran sanaos alit kitu lilingkeran dina rumah tangga. Aa kali neng sauyunan mangga. Lebetkeun jempol kana ugeran hiji. Siap. Dua. Iya. Iya. Kumaha ya sana? Si neng meninggal rewas ulah kadinya cenah padpugu di dinya. Apa di mana deui atuh? Di mana deui atunya mohon. Sumuhun. Mangga sawer panganten. Mangga kapayun. Semangat. Mama kali apa mangga linggi calik atau napi tatih mangga mama. Aturan ka kasepuhan mama Dede Ating hapunten sim kuring ngalalangkungan giring cabung tumalapun bade mandu sawer kumargi mama nuju teraraos saur teh pamugi si enggal sehat deui si enggal damang deui sabihara bihari. Mangga dina sawer bapak kali ibu aya beasa canggem aya panglai jaringau aya kembang malati aya bawang bodas aya koneng aya permen aya oge artos adung silib sindir simbol siloka sasmita adat Sunda. Yen panganten sakali pamugi tiasa mere maweh kasesama ku infak zakat sedekah sareng sajabina oge tiasa sapertos permen amis ti awal dugi kalekasan aya oge kembang malati ngalambangkeun atapi siloka adat pamugi akali neng biasa ngangkat harkat martabat darajat anu janten sepuh ti kedua keluarga Jembar aya oge dina pesawer artos lambang dunya barana pamugi panganten sakali biasa lubak di buku harta ku harti manfaat kanggo sasama sing tiasa nulungan kanu butuh nalang kanu susah atuh ku beunghar sareng Jembar na aranjeuna tiasa mulang tarima ka ibu kalihiramana hapunten ka para sesepuh bini sepuh anu sok sami nyawer sim kuring kalalangkungan.
balik nyawa langsung maku melung sabidir Allah sampurna jatin Sunda run turun bayu rahayu bayu tresna bayu asih bayu amat kemuliaan bayu mawating kelingan sampurna katiting jangan pengantin sampurna sakadar pangjurung laku nepikeun ieu papalih panjenengan cumarita ka anjeun gelis kasih menuju kasih mongkrahan pengantin kenging hidup ning hyang wiki amin ya rabbal alamin mugi Gusti nang kayungan magati keluarga Jembar anu bade ngiring nyawer ka palih panggung antosan sakedap mama antosan supados sareng mangga nu bade mulung sawer sing tertib mangga bismillahirrahmanirrahim mangga nu disawerkeun sing janten panolak bala sing dengan tos ku Allah langkung saya lagi pegang hiji dua tilu awur sawer nanti awur awur sawer nanti awur awur sawer nanti awur panganten mo nyawur ulang panggung marulung awur sawer nanti awur panganten di sawer ulang panggung marulung sawer nanti panganten di sawer ulang panggung marulung Alhamdulillahirrahmanirrahim Rense atas bantayan adat Sunda dikawit sungkan kuat pelingkung betot bakakak nincak ndek sareng sawer panganten sakit nu kapihatur sumangga cep Bayu Ulah. cep Risma cep Andre cep Kanta Kang Ligar aya lagu nu pamungkas sada acan lekasan tawis kanyaah kadedeh Ya. ti galih kinanti kanggo sadayana Bang Bung Hide Wah, beres. haturan ka Bos Iqbal utamina ka Bos Ujang Tenda Black atau lebih Ujang Sound System. Oke haturan ka Bapak Teguh oke ka Kang Yamin Kang Ari Dekor Kang Nur oke haturan Bang Bung Hideng Bang Bung Hideng
suka kali kembar ungsunan situ piru bawang jeruk bebenang serang bebenang salira jual air teh pangancul buah mama atung sayang anu bagus sora bagi luhur mika panipas mika berempat sakit Yami beres. Masih kena berikir boleh. diri abdi Apa? ka junjungan La ilaha illallah.
samba teu aya saurang-urang. Leres Kang Yamin nepi ka nah teh awas ya awas. Nah teh Nuju pahila rupina. sumuhun. Alhamdulillahirabbil alamin reng seatos prosesi bantaian adat di kawit mapangnya Capayu. Leres. Dugi kasawer nu pamungkas. Sumuhun. Simkuring saparakan capun galih kinanti di sarengan Ikem Salon Kota Banjar utamina atanapi Ikem Dekorasian oge ngahaturkeun sapuratina nyanggakeun sawilasana. Hapunten bilih aya kelelepatan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pahala beberes.